Tos mak wioskeun wae. Tah apa cupar poe ayeuna. Moal jadi tuntutan apa di akhirat? Sebab apa geus ngadidik maneh, geus nyakolakeun maneh, geus ngajikeun maneh. Ayeuna apa geus papatah ka maneh? Cupar ya kenapa? Tah eta tujuan teh mak. Terus apa? Saya terusna apa nu paling saya numutkeun abdi. Da saleresna apa deui kang gampang dikenyiksa ke abdi mah nampi apa moal ngalawan. Da ku abdi ge kaemut. Sakan abdi teh teu salah jalan, sakan abdi teh teu sasar lampah. Dina pandangan soca abdi mah apa teh paling istimewa. Apa teh bapa anu luar biasa. Bang kolentangna apa sareng emak. Pilarian artos kau ngagaleh kadaraan. Nges ujangkeun bae da mama ikhlas jeung ridho cu. Keur nu jadi anak bakat ningkunya jeung deudeuh. Tong boro-boro duit cu, jantung mah ge dibikeun ka hidep. Katampi pisan ka nya emak sareng apa ka nu moal tiasa diuihkeun ku abdi. Abdi ge ngangkeun apa sareng emak teh anu luar biasa kangi abdi. Nganaon didugikeun ku apa tadi. Apun teu upami anak apa, anak emak ieu Deni. Upami apa nyebatkeun abdi awon turta bodoh abdi kirang nampi. Nah si laing teu narima lamun disebutkeun bodoh ku apa. Abdi teu nampi lamun disebutkeun ku apa bodoh. Margi abdi terang apa bang koleta. Sirikna berang dijieun peting, peting dijieun berang. Melaan abdi kudu sakola apa. Abdi teh ngartos salaresna mah. Nah siat wae ngarti mah jeung katipu. Abdi terang aranjeunna nipu apa. Namun pangemut abdi keun wae. Anjeunna mah ukur tiasa sakitu. Lengkahna ukur sakitu. Kalayan abdi yakin tina sagala rupa nu dipaparinkeun pinuh keikhlasan Allah bakal ngagentos karaos ku abdi apa mujizatna. Abdi mulung ka kota aya nu nyaah sareng nu deudeuh ka abdi Pak Haji sareng Mah Haji. Eta pamisanes jalanna ti Allah cantang tos abdi aya di pasar Andir ma apa numawi abdi teh hoyong ngajait mak sareng apa saresna mah. Hapunten mak ti tadi mak nyarioskeun abdi kedah buru-buru ngarumah tangga. Salerosna abdi teh ingis ku bisi rempan ku kahariwang. Sok ingis abdi ngagaduhan bojo teh anu teu nyaah ka emak sareng ka apa, anu teu hormat ka emak sareng ka apa. Bisa kumaha nu maha kawasa Allah bendu ka abdi. Upami abdi teu tiasa ngadidik pami bojo nguhak camplak ka apa sareng ka emak. Meureun abdi teh sesah mak kangge milarian kasab upami Allah bendu ka abdi. Sedengkeun abdi dina itikad sareng tekad hoyong bakti ka emak sareng ka apa, abdi teh nyaah ka emak sareng ka apa. Syukur anak king kasep anak apa da apa ge sabenerna kahidep teh nyaah jeung deudeuh. Apa teh bakat tingkuk keheul hidup ngaleos ti imah eueuh bewara. Mak hidup ge apaleun
berang peting poek caang apa terasare di imah aprak-aprakan unggal poek neangan hidup wajar mun apa keul sabab apa teh melang tah hidup abdi ge nampi apa tindakannya apa serekannya ma anu luar biasa di mata abdi ya anak apa anu soleh apa emosi apa lain ku masalah motor teu sabaraha harga motor mun dibandingkeun jeung kasalamatan hidup teu sabaraha harga motor lamun dibandingkeun jeung diri hidup ceuk paribasana kunyah jeung deudeuhna apa waruga apa aya nu meuli silaing butuh pek jual kunyah eta teh majeng apa teh bakat ningkusieun kalengitan hidup cu keun bae entong dipikiran soal engke penting nama ikhtiar we ngaduha ka nu maha kawasa dai masalah jodoh mah lamun teh mah hidup goreng pasti menang nu goreng cu mun hidup sae pasti menang nu sae da mak mah yakin hidup bakal menang nu sae sabab hidup malaku lampahan da ge sae ka mak jeung ka apa cek jadi indung joy barjeng melong cerinakna ka urang tuluy geus kitu ngusapan kana sirah urang ngeluk tungkul barjeng nyurut cuci mata papatah tinu jadi indung dicatet ku urang dina ati sanubari papatah anu jadi bapak oge dicatet ku urang dina ati sanubari anu can tangtu aya nu bisa papatah nu pinuh nyah jeung deudeuh model kitu sajongjonan kitu terus nu jadi bapak tepok atuh cumarita deui neruskeun nyusul tepus caritaan anu tadi jang jikbral reka kota mah cuk dijurungkeun ku widi tiapa ngan aya pamenta tiapa ieu duit 600.000 bawa ku maneh bayarkeun buru-buru ka Haji ulah tina ladang tanaga maneh bayarkeun ka Haji ka Pak Haji ieu 250.000 sawarehna mah teuneun ku hidup malah mah sing jadi dunya barana ai kahayang emak mah heueuh da hidup hayang di imah we atuh da mak teh melang jeung hariwang cu ka hidup